Innal hamdalillah alladzi ja'alal abdana wal a'mara amanah ladaina wa amarna bi hifdhiha wa ashhada jawarihana alaina nahmaduhu subhanahu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa nasta'inuhu ala ada'il amanati wa taqwaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aminul wahyi wa afdalu man adal amanata wa nasahal ummah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi allazina hafidu amanatad din wa balaghuha ilaina amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mangga urang sami-sami ningkatkeun iman Islam takwa ka Allah Subhanahu wa taala anu sanyata-nyatana, takwa dohiron wa batinan, margi teu aya deui jalan anu sampurna keur ngaraih kabagjaan dunya rawa akhirat iwal taqwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina ieu khutbah khatib sejang ngajak ka sadayana urang sami-sami marios diri muhasabah ngeunaan salah sawios kakawasaan Allah dina hirup urang atanapi rincina dina awak urang anu ku urang dibabawa dijadikeun alat keur ngalumangsungkeun kahirupan urang di dunia ieu teh sadayana adalah amanah ti Allah. Ari amanah urang kedah uninga langkung ti sakadar titipan. Dina bahasa fikih istilah titipan teh disebutkeunana wadiah. Ari wadiah mah titipan anu semet dijaga. Jalmi anu nampi titipan anu sifatna wadiah semet dijaga ulah nepikeun ka barang eta ruksak. Bedana jeung amanah, ari amanah mah panghapunten teu cukup ngan saukur dijaga supaya henteu rusak. Tapi nu disebat amanah mah nyaeta dititipkeun ngawengku kana parentah sangkan diurus oge bari Allah maparin kapercayaan oge Allah Subhanahu wa taala teh marentahkeun keur nyieun kauntungan ku eta tutupak ku eta titipan. Awak diciptakeun dititipkeun kana kahirupan urang saestuna ulah diantep wae, tapi sok jadikeun alat keur ngaraih kana amal soleh anu seueur saseueur-seueurna. Cepil manfaatkeun keur ibadah ku cepil. Gaduh soca manfaatkeun ibadah ku soca, panangan manfaatkeun ibadah ku panangan. Teras sampean urang manfaatkeun kumaha ibadah ku kedua kaki atanapi sampean. Hartosna nu namina amanah langkung ti sakadar titipan. Amanah sakecap akar katana sami sareng tina bahasa iman. Hartosna peryogi keimanan anu luhur jalma sangkan bener-bener bisa ngajalankeun amanah. Mangga urang sami-sami napakuran kalakuan urang sewang-sewangan atanapi anu galib terjadi dina kahirupan urang. Aya gambaran di mana jalma leuwih paur nalikan nampi amanah ti makhluk, teu pati paur jeung teu pati sieun nalikan nampi amanah ti Allah anu sakitu ageng pertanggungjawabanana. Kadang kawis jalmi saumpamina lamun meunang titipan amanah ti makhluk mangrupi padamelan gaduh dunungan meuni sieun ka bina-bina alim nepikeun ka asup ka kantor kasiangan nepikeun ka sagala rupa ditepatkeun waktuna padamelan diberes-bereskeun. Eta teh ngajaga amanah ti makhluk. Atanapi kadang kawis upami urang nampi kana anu berkaitan sareng artos sareng harta
nampi padamelan nampi proyek meuni dicatat kalayan taliti ati-ati bisi aya anu kalangkung bisi aya anu teu kacatetkeun bisi aya kasalahan-kasalahan oge dina gambaran anu sanes kadang-kadang urang sadayana sieun ku makhluk sieun kanyahoan kasalahan urang sieun aib urang kabongkar ku batur mangga urang sami-sami rendengkeun ieu perasaan urang sareng kumaha sabenerna amanah anu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun ka urang langkung ageun. Urang kedah wani ngaku ka diri urang sadayana ternyata keimanan urang henteu setinggi henteu saluhur naon anu ku urang di angan-angankeun dibayang-bayangkeun. Aya mangsana urang teu leuwih sieun ku makhluk tibatan sieun ku Allah anu nyiptakeun makhluk. Aya mangsana jalmi teh nyumput saking ku isin saking ku sieun kabongkar ku makhluk tapi teu paduli sareng ancaman-ancaman Allah ngeunaan amanah anu ku urang teu tiasa dimanfaatkeun. Lamun kitu kalakuan hartina urang gagal jadi jalma anu imanna kuat semat jadi jalma anu imanna lemah. Maka urang sami-sami perhatoskeun dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal arwal jibal fa abayna ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Saestuna kami geus masrahkeun ieu amanat ka langit ka bumi ka gunung-gunung fa abayna ayahmilna tapi makhluk-makhluk anu disebat tadi lolobana anu mengpar lolobana anu nolak teu sanggup nampi amanah tapi aya manusia makhluk anu wani nampi kana eta amanah sok sanajan innahu kana zaluman jahula lolobana jalma teh zalim jeung bararodo. Hirup teh adalah amanah leungeun-leungeun amanah ti Allah soca cepil amanah ti Allah. Mangga urang sami-sami hidupkeun keimanan keur inapakuran ieu kaayaan. Ulah urang nepikeun ka jadi jalma anu leuwih sieun ku makhluk, leuwih isin ku makhluk, leuwih ti heula nyamperkeun kana panggupay makhluk. Nalika digerowan ku dunungan atanapi nalika dicalukan ku nu jadi atasan paheula-heula. Tapi nalika ku Allah dicalukan melalui suanten para muadzin di unggal masjid jigana teh nyapirakeun kadang-kadang waktos anu dipake keur ibadah mah ngurus saukur sesa-sesa waktu sesa tanaga sesa perhatosan sesa-sesa konsentrasi sesa-sesa palebah dieu mangga urang sami-sami istighfar ka Allah Subhanahu wa taala tina dosa anu lain asa lain dosa padahal dosa anu rutin ku urang dilaksanakeun lantaran urang kurang keimanan jeung kurang kailmuan dina memahami hakikat amanat ti Allah Subhanahu wa taala. Mugi ya Allah nulungan urang sadayana jadi jalmi-jalmi anu pinter ngajaga amanah. Ieu kahirupan urang manfaatkeun sangkan tiasa dipidamel pikeun ngaraih amal soleh saseueur-seueurna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bih wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa raqibuhu wa'lamu anna nafsa wal a'mara wal abdana amanatun indakum satus'aluna anha yaumal qiyamah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi
Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil